Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin Sabakota. Ayeuna bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin Sabakota bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, des. Harita pasugara nyekel tak-tak anakna. Harita ngomong bari sorana rada ngageter balasku gede kahariwang. Cikan caritakeun ti saawalna neng. Ulah aya nu disumput salindungkeun. Bapa hayang ngadengekeun kumaha eta mimitina eta. Memeh ngajawab. Neng Mita narik napas heula. Panonna sakedeung ngareret ka Raden Samar. Aya rasa yakin dina dadana. Seolah-olah ayana jajaka ti Surasowan eta jadi pangrojong batin anu teu katempo. Kawitna mah Pak, sadayana karasana biasa wae. Pesawat teh geus ninggalkeun Australia. Panumpang seueur anu karulem. Tapi nalika lebet ka wewengkon langit Gunung Cermai, dadakan aya angin robah Pak. Harita kaayaan poek pisan. Kilat pating barasat nyamber teu eureun-eureun. Mesin pesawat ngadon error. Tuluy reup weh pareum Pak. Burati nepi kanutupan bahamna saking kurwas ngadenge caritaan anakna bari rembay ku Cimata. Pilotna oge dugi ka panikna Pak. Sabara urang pramugari geus pasrah. Abdi nyalira geus maca doa we nyebat asmana Gusti anu Maha Suci.
bari hate nyebatkeun. Gusti, upami ieu waktosna abdi ikhlas, tapi upami teu acan, mugi we aya jalan kangge nyalamatkeun diri abdi. Kitu ta Pa? Raden Samar ngadengekeun, hatena karasa nyeredet. Jimat karuhun dina dadana ngagetar deui siga ngabejaan. Yen carita eta patalina jeung takdir anu leuwih gede. Kitunya. Terus kumaha deui Neng? Tanya Pasugara teu sabar beuki panasaran. Tah, di tengah-tengah kaayaan eukeur panik kitu. Harita teh ujug-ujug aya cahaya bodas katingali di luar jendela. Eta cahaya bodas teh sanes kilat sanes seuneu. Eta pesawat jiga ditahan ku hiji kakuatan Pak. Pesawat ngadadak naik deui ka luhur. Padahal mesin matos pareup. Pilot nepi ka ceurik. Nyebutkeun yen eta teh mujizat cenah Pak. Reg Neng Mita eureun heula dina cumaritana. Sorana jadi leuwih lemes. Tah, teras pesawat hiber deui. Tapi teras ngadarat walurat di hiji palataran lega di puncak Gunung Cermai. Singkatna dina waktos eta abdi pendak sareng Kang Samar. Dugi ka akhirna mah mesin pesawat teh tiasa hirup deui Pak. Sajongjongan antara Pasugara jeung Bu Ratih ukur neuteup ka Neng Mita. Dadana karasa berat sanggeus nyaho yen anakna ampir-ampiran cilaka jadi korban pesawat murag. Tapi kilang kitu hatena masih kene bisa ngucap syukur alatan anakna can dikudukeun palastra alatan kapal ragrag. Kayaana dina pada eta sarua jeung Raden Samar anu milu ngabandungan carita Neng Mita. Nah hatena ngagerentes. Ambe palang siang. Waktu aing keur hiber kana sagigireun kaca jandela kapal. Katempuun beureun ku Neng Mita. Tapi asa teu mungkin sabab aing can malih warni jadi manusia. Kajaba memang ngan ukur ka tembong cahayana wungkul. Rohangan tamu ngadadak sepi. Pasugara ngalengkah ngadeuketan Raden Samar. Nengetan beungeut Raden Samar anu katempena tenang tapi aya wibawaan. Jadi anjeun anu geus nulungan anak bapa teh, cek Pasugara lalaunan. Raden Samar rada gugup manehna gancang nembalan. Abdi mah teu ngalakukeun naon Pak, mung sakadar ngabantu sakedik. Eta mah ungkur kaleresan we wungkul. Ari perkawis mesin hirup deui mah duh katuh kirang terang Pak. Pasugara jadi ngarasa kataji ku sikep handap asorna Raden Samar. Tapi dibalik eta hatena ngarasa aneh, campur antara syukur jeung tanda tanya. Ari hidup aslina di kampung Gunung Surasawan atawa di mana ieu teh? Muhun laras Pak, Bapak uninga ka Surasawan. Cek Raden Samar malik tumanya. Hatena rada tagiwur, da sok bisi Pasugara apaleun ka nagara aslina. Henteu ari apal mah jang. Peda asa pernah ngadenge we eta ngaran Surasawan teh. Ngandu ka iraha jeung di mana? Bapak oge poho deui. Raden Samar ukur manggut-manggut. Hatena ngarasa tenang. Satuluyna harita kadenge Bu Ratih milu mairan sanajan panonna masih kena carinakdak. Alhamdulillah atuh Neng. Hidup masih kena ditangtayungan ku Gusti. Ibu mah jadi ruas kareureunnakeun. Hatur nuhun atuh Ujang. Rena hidup geus toh pati jiwa raga nulungan anak ibu. Kitu cek Bu Ratih sakalian nganuhunkeun ka Raden Samar. Sami-sami Bu. Ada tos sakadahna ieu silih tulungan mah salagi urangna mampu keneh mah Bu. Kieu wae atuh ayeuna mah isukan ari geus nyalse.
hidup mundurkeun diri we atuh di perusahaan penerbangan supaya bapak jeung ibu jongjon lah teu ngadenge deui beja nu kararieu. Mending urus we perusahaan bapak da digaji ieu ku bapak oge neng. Bebas ongkos ari ngurus usaha sorangan mah. Coba teh eta ari katempo sapopoena mah bapak jeung ibu teh moal melang kawasna kapal meureun neng. Tah, satuju pisan ibu oge bapana. Mending kitu atuh. Neng, mending urus usaha sorangan. Da bapak hidup masa kedeung di oge hayangan pangsiun. Dikitukeun ku indung bapana, Neng Mita teu loba mikir deui. Kulantaran lamun mahena tetep dina pagaweana anu ayeuna. Tangtuna dirina bakal remen paanggang jeung Raden Samar. Makana danget eta keneh Neng Mita tuluy nyaluyuan. Mangga atuh ama abu. Abdi ngiringan we kumaha saena. Daong ka abdina oge tos capek ka ditu ka dieuna. Komo ieu kaluar negeri. Cek Neng Mita bari ngareret ka Raden Samar. Ya syukur atuh ari hidup panuju mah eta pisan nu dipiharep ku ama. Bapak kacida bungaana neng. Nu saterusna nalika waktu beuki maju kabeurangnakeun. Sanggeus rengsena paguneman Neng Mita jeung Raden Samar pada ngareureuh di kamar sewang-sewangan. Kitu deui Pasugara jeung Bu Ratih. Manehna mah tuluy arindit ka kantor perusahaan di puseur kota Bandung. Ayeuna caturkeun di tempat anu jauh ti imahna Neng Mita. Di hiji tempat anu teu katingali ku panon kasar. Dua kalangkang hideung ngawaskeun imah Pasugara ti kaanggangan. Putra mahkota beuki jauh di karaton euy. Cek salah saurang. Mun kieu terus Kanjeng Prabu Samar Kenda moal cicingeun. Cek nu hiji deui semu seuri leutik sorana siga harewos angin peuting. Teu naon. Beuki lila Raden Samar di alam manusia, beuki gampang hatena digoyah. Waktuna bakal datang euy. Kitu cek paguneman eta dua kalangkang hideung anu tetela ti bangsa jin. Sedengkeun di imah Neng Mita di jero kamar Raden Samar teu sadar yen lengkahna ka dunja manusia geus asup kana bab anyar anu leuwih bahaya antara cinta, takdir jeung panggerog getih karuhun anu teu bisa dipungkir. Nalika wanci peuting geus sumanding, angin tiis nyusup kana sela-sela daun tangkal di pakarangan imah sigrongna Pasugara. Harita Raden Samar masih keneh diuk handapeun lampu taman. Pikiranna ngalayang jauh ka karaton Surasowan. Kalangkang Prabu Ramana sorangan mucunghul dina hatena. Wibawa tegas teu woleh nyepeng adat jeung titah karuhun. Ama, ambu, hapunten abdi. Rehna saheulaanan mah abdi bade ngalalana heula we di alam manusia ama, ambu. Dina danget harita titukangeun Raden Samar. Sora lengkah halimpu kadenge. Neng Mita nyampeurkeun bari mawa jaket ipis. Kang, hawana nuju tiris kieu. Nging lami-lami tinggi luar Kang. Cek Neng Mita bari ngalebetkeun bari makekeun jaket kana bari mikeun jaket kana leungeun Raden Samar. Sabot keur kitu, duanana jadi padu teuteup. Dina masing-masing sorot panonna aya rasa nu can kungsi kaalaman samemehna. Khususna Raden Samar. Sabab najan kasebutna putra mahkota, tapi salila cicing di karaton, dirina teu pernah ngalaman
atawa boga perasaan kawanoja jika nu kajadian penting eta. Kitu oge pikeun Neng Mita sok sanajan lain karek harita manehna wanoh jeung jajaka, tapi ayeuna mah manehna wanoh jeung jajaka, khususna wanoh jeung Raden Samar. Perasaanana beda, teu kawas ka pemuda sejen, hatena karasa tentrem, adem jeung tenang lamun deukeut jeung Raden Samar teh. Nuhun Neng, kalosan pisan ieu teh keur tariris tuluy anu nyimbutan, meni raos kieu Neng. Neng Mita imut, hatena ngarasa bagja sabab kahadeanana katarimakeun. Gek laju Neng Mita diuk parendeng jeung Raden Samar. Kang, abdi bade tumaros ka akang, tapi hoyong diwaler anu sajujurna nya Kang. Cek Neng Mita bari nyakaleungeun Raden Samar. Bade tumaros naon kitu Neng? Nya mangga we bade tumaros mah ku akang pasti diwaler. Kieu Kang, ari nu salaresna akang tos gaduh bojo atanapi teu acan Kang. Bujeng-bujeng bojo bebereu maneh oge akang mah teu gaduh Neng. Da teh anu kersaeun atuh ka urang kampung Bau Lisung sapertos akang mah Neng. Ngadenge kitu pikeun Neng Mita hatena kacida ngemplongna, sabab eta pisan anu dipiharepna supaya dirina bisa leuwih deukeut jeung Raden Samar. Najan sacara teu langsung ngembrakeun maksudna, tapi di palebah eta mah Raden Samar cukup ngarti. Pamugi akang teu bohong, kumargi da zaman kiwari mah sok seueur ngangken bujangan, padahal ari di bumi nama tos rimbitan. Salaresna akang maneh kangge naon bari oge ngabohong, engkena sok isin ari katoyan teh Neng. Kayakinan Neng Mita beuki nambahan ku ayana pangakuan kitu ti Raden Samar. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi, kalayan teu disindang silokakeun deui. Harita Neng Mita ngebrehkeun sagala rupa eusi hatena. Kang, kunaon deui Neng? abdi teh salaresna dikawit pendak teh geus kapincut ati kapentang rasa ke akang. Rumaos ieu hate cumantil wae ka akang. Kali teu eta abdi hoyong ngarobih cara kahirupan abdi Kang. Kitu cek Neng Mita semu ngaharewos dibarungku neuteuk, sedangkeun pikeun Raden Samar salian ti kakarak ngalaman dina dirina jadi timbul tanda tanya. Naon anu bade dirobihna kitu Neng? Kapan sadayana oge katingali normal? Piraku ari hoyong janten miskin mah tina beunghar Neng. Cek Raden Samar bari ngabanyolan ka Neng Mita. Muhun katinggal ti luar mah hirup abdi teh normal-normal wae Kang. Malah teu kirang ari ku harta mah. Tapi sapangkeureun eta kahirupan abdi teh ruksak Kang. Jujur abdi mah ka akang. Rumaos abdi sok kabablasan, bebas teuing dina pergaulan. Sadidintena henteu tebih ti dugem pesta obat-obatan pacampur sareng pamegat. Weana hal eta abdi hoyong liren pami akang sakintena kersa nampi abdi saya aya Kang. Leng Raden Samar jadi ngahuleng. Dumeh carita Neng Mita pikeun dirina mah mangrupakeun kajadian aheng. Dirina bener-bener teu ngarti kunaon wanoja sakitu geulisna bisa ancrub teuleum kana dunya hideung model kitu. Komo ieu bari gampangan pisan masrakeun diri ka lalaki. Najan kakabogoh kasebutna, komo atuh mun kasalian ti kabogoh mah eta naha naon sabenerna nu diteangan ku Neng Mita dina hirupna. Kapanan kurang kumaha, harta loba, rangkam alus, rupa-rupa hade, da sing teu kitu oge pasti loba laki nu daekeun diajak hirup lempeng rupa goreng ari kayan beunghar mah teu.
aneh-aneh wae ongko manusia mah. Beuh nyerah teuing wanu jasa kieu geulisna mun nepi ka ruksak keluar jero. Waduh, kumaha pipetaeun aing ari geus kieu. Lamun daek berarti aing menang sesa, tapi lamun henteu aing karunya sabab hirup eta wanoja bakal leuwih hancur. Tapi dah sesa-sesa ge masih kene halus gayal-gayaleun mah deuh. Kitu cek kerendengna Raden Samar. Nyamangga ari niat salira kitu maneh. Anu penting ka payuna ulah rek dibalikan deui kalakuan awon teh. Sing nyaah ka diri jeung kahormatan nyalira neng. Akhirna Raden Samar narima sanajan berat. Tapi dalah dikumaha dan niatna oge nulungan jadi daek teu daek kudu ikhlas. Hatur nuhun Kang, abdi ngaraos regreg. Ukur sakit tuh anu bisa kakadal tina biwir beureumna Neng Mita sabab kaburu manten murubut ku Cimata. Alatan ngerasa kagagas dumeh aya keneh lalaki nu daek narima dirina najan kayaan geus kotor. Keur kitu ngong sora adzan Isya kadenge di masjid gigireun komplek. Raden Samar ngajentul hatena bagja ngadenge sora anu geus lila teu kadenge di nagrina. Neng, akang bade netepan heula nya. Cek Raden Samar. Di musala pengker we atuh Kang netepana. Cek Neng Mita. Sanggeus nyaho kitu mah harita duanana tuluy ka musala. Didinya dina peuting eta Neng Mita ngamitian deui ngalaksanakeun kawajiban anu sapoe sapeutingan ukur 17 rakaat atalawah 5 waktu. Tapi sok sanajan 5 waktu hal eta lamun teu biasa mah berat kacida. Dibandingkeun jeung ngangkat pare 2 kintal paribasana angger berat keneh ngangkatkeun leungeun ngucapkeun takbir ngagungkeun ka Gusti anu Maha Suci. Haritanya kitu Neng Mita ngamimitian ngangkatkeun leungeun ngucapkeun takbir ka Gusti. Nalika Raden Samar keur sujud, jimat karuhun anu ngadaplok dina dadana karasa panas. Dina kayaan antara sadar jeung henteu, Raden Samar nempo gambaran. Nempo karaton Surasowan dipoekeun ku mega hideung. Sang Prabu nangtung bari nyekel tumbak cahaya, sedangkeun sora karuhun ngakuruh kadenge. Putra mahkota waktuna geus deukeut. Mun anjeun milih tetep di alam manusia bakal aya anu kudu dikorbankeun putra mahkota. Kitu aya sora gaib tanpa katinggalan anu kadenge ku Raden Samar. Raden Samar hudang tina sujud akhirna napasna berat. Manehna apal eta lain deui isyarat biasa tapi eta mangrupakeun ilapat ti karuhunna. Dina peuting eta pasugara ngondang Raden Samar karohangan makan. Dina meja geus aya sanguhaneut sambal jeung lalab-lalab anu basajan. Dicarita Neng Mita cek pasugara bari ngawak. Cek Neng Mita teh cenah yakin pisan ka hidep jang. Bapa mah moal loba nanya, tapi hiji hal Bapa hayang apa? Naon tujuan hidup sabenerna jauh di Gunung Cermai ka dieu jang. Cek pasugara bari nyapek. Raden Samar ngajawab kalawan tenang kana pananya teu bisa deui disingkahan. Pak, cek Raden Samar leuleuy. Tujuan abdi teu seueur. Abdi sejam milari ilmu hirup jeung ngalakukeun kahadean, Pak. Pasugara unggeuh ka launa. Lamun kitu sing inget jang. Tanggung jawab ka Gusti jeung ka sasama ulah poho.
Dina kayan keur kitu, di luar imah ujug-ujug kadenge suara mesin mobil ngagerung tarik pisan jika dihaja digaur-gaur. Neng Mita gancang nyilikan tina balik hordeng. Nah atuh, ari pas ditoong, ari gebeg deh. Neng Mita nepi ka ngagebeg, beungeutna ngadadak robah semut tegang. Si Indra Kitu cek Neng Mita rada ngageter. Tepati lila kadenge aya nu mencet bel bari ngetrokan panto bangunan nu teu sabar. ting nong. Mita keluar sia. Urusan urang can beres ya Mita, keluar. Cek si Indra di luar imah. Jung Raden Samar nangtung, sorot panona robah jadi tiis. Dina jero dadana kakuatan karuhun mimiti hudang deui. Pasugara nahan leungeunna. Sabar, ieu urusan bapa jang, sabar. Tapi Raden Samar nyekal deui leungeun pasugara kalayan hormat. Pak, aya kalana kajahatan kudu dihampura. Tapi aya kalana oge kajahatan kudu dicegah, Pak. Sedangkeun harita Neng Mita muka panto kudu trak panto dibuka. Harita Cep Indra nangtung bari mawa sabara urang lalaki beungeutna angkuh pinuh ku amarah. Nah, ieu deui si kampung Baulisung teh curik ya. Cep Indra sinis. Aing datang lain rek ribut, tapi rek mere pangwaras ya. Raden Samar ngalengkah maju bari pok ngomong. Indra, leuwih hade anjeun balik deui. Ulah rek coba-coba ngaganggu katentreman batur. Cep Indra ngajawab semu ngece. Cih, loba ngomong si orang kampung Baulisung. Dina waktu eta langit ngadadak ngaguru. Kilat ngagedur sanajan teu hujan. Atuh puguh we Cep Indra jeung 3 urang centengna jadi silih pancrong heran. Tapi pikeun Cep Indra kagok asong, gengsina ngadorong manehna tetep maju. Langit peuting harita beuki angkeup bari kadenge surang ngaguru. Kilat nyamber jauh di buruan. Nyesakeun cahaya bodas sakadapan anu ngajadikeun beungeut Cep Indra jeung centengna pias siga kapur. Angin ngagelebug ngoyageun tangkal nepi ka daun-daun katapang kencana maluragan. Nah jadi kieu. Nah marusa naon andika sabenerna ieu, ha? Cek salah saurang centeng nyarita suarana miti ngageter. Raden Samar ngajanteng nangtung di hareupeun panto. Dampal sukuna pageuh nanceb kana ubin keramik. Panona nyorot beda, jero, tenang, tapi ngandung wibawa anu hese ditarima ku akal manusia. Indra, cek Raden Samar tenang. Ieu panginget panungtungan pikeun anjeun. Mending balik atawa maksa aing nyeun tindakan ka anjeun. Pikeun Cep Indra sanajan jero hatena aya rasa sieun, tapi tetep gengsina leuwih luhur tibatan kanyataan. ulah ngancam ka aing sia. Aing mah teu sieun ku trik muran sia jurig. Harita Cep Indra ngalengkah maju, tapi acan oge nepi ka tempat Raden Samar. Suku Cep Indra ngadadak karasa berat pikeun dilengkahkeun. Siga aya nu muntangan beungeutna jadi robah. Sial. Nah kala kieu ye kunaon ye suku aing teu bisa maju ye napal kana ubin ada cek Cep Indra bari renghap ranjung. Raden Samar ngagerentesna jero dada. Jimat karuhun mimiti caang samar-samar dina balik dadana. Raden Samar teu ngaluarkeun kakuatan pinu. Manehna ingat kana janji ka Gusti pikeun teu nyari manusia tanpa sabab. Indra,
Cek Raden samar leuleuy tapi nyentak rasa. Kakawasaan teu salawasna aya dina duit. Aya hukum anu leuwih luhur tibatan ieu. Para centengna Cep Indra mimiti soak. Salah saurangna neundeun samurai anu teh tadi dicekalna, manehna ngaharewas. Cep, hayu Cep ah, urang indit Cep, urang tinggal ke dia tempat. Ieu lain lawanan urang Cep euy. Tapi Cep Indra mubuh ambek, panonna beureum ngagola ku amarah. Ulah sieun. Ieu ngan ukur akal-akalan euy, ulah sieun. Dina pada eta Pasugara maju soran tegas. Indra, anjeun geus kaleleuwihi. Mun masih aya rasa hormat ka kolot, junggra mangkat ayeuna. Urusan anjeun jeung anak bapa, itung we geus reng sejang, junggra indit. Ngadenge Pasugara nyarita kolot ngajadikeun Cep Indra siga kasima. Manehna narik napas tuluy nyentak. Aing bakal ingat kana kejadian ieu sia, Sugara. Aing moal poho. Cek Cep Indra bari ngancam, tuluy asup kana jero mobilna. Kitu deui para centengna nuturkeun bari lumpat. Gerung-gerung kulusur. Harita mobil sanggeus ngagerung tuluy nyemprung kaluar ti buruan imah Pasugara. Ninggalkeun haseup jeung suara mesin anu ngagaul. Aneh nalika kayaan keur kitu. Angin dumadakan antang deui, langit jadi jempling siga eueuh kajadian naon. Tapi acan oge arasup ka jero imah. Atuh. Ari ujug-ujug. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.